Tepuk tangan Mulai anjing. tepuk tangannya. Teteh kode. Sampurasun baraya. Si Dustin Tiffany nya. Naon eta? Dustin Tiffany kan misalkan si hayang promote something gitu ya. Kieu. Kayak Anjing. Oh, anjing. Goblok setan. Apaan bekok anjing. Aduh, Edan anjing. Bekok itu mal bau mal. anjing ya. Berarti lamun bokok teu bau, mana keur sehat berarti. Nya. Lamun bokokna bau, biasanya keur gering. Gitu. Cenah gitu, cek beja. Itu kan berarti terbau Ya, berarti orang alhamdulillah mana keur sehat. sehat alhamdulillah. Oke, sampurasun baraya. Wilujeng papendak di channel Pikachu. Picaritaeun kanggo anak incu. Incuna saha? Incu batur. Lain incu urang. Encan kan can boga Acan, incu. kalau kada boga Oke, anak. mana mun boga incu kira-kira umur sabra? Anak urang ini umur 14. Paling berarti aing umur sabaranya? Ya kurang lebih umur 55-an nya. Oh. Siga Berarti channel ieu kudu diganti ngaranna ayeuna Pikan Hungkul. pikan. Pikan. Kan cukurangnya tadi incuna saha? Lain incuna urang. Iya. Heeh, kan incuna incu batur. Anu carita kan batur anu nyaritakeun. Maneh. Itu sih temannya anjing ngomong-ngomongkan wae anjing. Makan wae. Loba ting ieu, loba ting kasiksa ku ieu. Ting kasiksa ku pagawean, ting kasiksa ku pamajikan. Teu lah. Oke. Urang nyiksa pamajikan malah. Hah? Temono nyiksa pamajikan teh isi Oh, teu. KDRT cenah. Henteu lain nyiksa gitu, saya teh sabar kan. Oh, sabar. Sabar hate. Ini sabar hati. Lain ku sabar-sabar teuing sih sebenarnya mah. Geus capek anjing. Baraya ayeuna teh hari Ibu. Cenah cepa produser mah ieu episode ieu rek tayangna di hari Ibu. Bae lah, rek hari ibu, rek hari bapak, rek hari Hari guru, anak. hari anak, hari guru, So hari Ibu tanggal sabaraha? 22 Hari Ibu Desember. Hari Ibu Indonesia. 22 Desember. Hari Ibu, Hari Mother. Hari Iya, Mother. 22 Desember. Mother Days. Mother Days. Iya, 22 Beda. Desember. Beda. Hari Ibu 22 Desember. Mother's Day Euing, eta bener teh naon? internasional. Beda sok gitu. Es teh manis jeung es teh beda anjing. Beda. Saruha atuh. Ya, ngomongin hari ibunya. Mana nih? Burger kene indung? Baroga. Aya kene. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana? Kurang boga indung 2. Jeung indung mitoha jadi 3. Oh, mother in law, real mother, and then your Lamun bahasa ayeuna namanya disebutna teh ibu kandung jeung ibu sambung. Bareto mah kan sebutna ibu tirinya. Ayeuna mah sebutna ibu sambung. Jadi urang boga ibu sambung teh. Indung urang pupus teh urang kelas 5 SD. sedih aing. Kelas 5 SD terus Sedih aing geusnya baraya. atas adela. Rek jadi kadela aja. Tapi nya kelas 5 SD. Terus boga indung deui teh SMA kelas 3. Oh, lila berarti nya. Kurang lebih 8 tahun lah bapak urang ngaduda. Oh. Dina sepanjang 8 tahun. Kayak ngomongkeun misalkan ngaduda gitu nya. Urang kabayang mun pimki gitu nya. Pamajikanna maot gitu nya. Amit-amit gitu nya. Cek maneh si eta kawin deui 8 tahun ka hareupna. 8 jam bisa. Gelo anjir. Bener Pim aing rek nanya. Kela nyoba bae pertanyaannya. Bisi maneh ceurik nanya heula ka Pim. Misalkan amit-amit nya. Nya. Pamajikan maneh maot nya. Urang nikah deui teu? Jigana henteu. Ya, Bebas anjing. Aing nyaho bebas. baik. Bisa ngerasa lebih hiji aja. Kabaca. Jigana henteu. Bener anjing, mental batik dong jawabnya. Iya urang soalna. Selingkuh tiap hari. Selingkuh tiada akhir anjing. Setiap tikungan aya. Setiap tikungan aya. Terus bab kumaha? Nya, gitu. Ngaduda 8 tahun. Nya. Unggal tina sapanjang 8 tahun teh baba urang aya unggal seberapa tahun kita nanya. Boga kabogoh. Boga. Gonta-ganti. Gonta-ganti. Playboy. Abis. Lamun datang gitu nya, ya kumaha ya ini ya.
Orang kene meh. Orang kene bisa diembat gue ulang. Nah, kemana bayangkan kayaknya, kemana bayangkan kayaknya. Kan lo di Kelas- film-film gitu. kelas sebenarnya kelas bes itu kelas berapa kelas 3 SMP-nya. Ya, aduh, Kabogo. hampura bah. Mun bisa mah tong ningali episode-nya. Lamun ningali episode-nya please di-skip. Kamu gue bapak mana? Iya. 2 SMA. Lain, aing keur 2 SMP, Kamu 2 SMP lah. Kuliah. Masih kuliah kan nih? Aduh be, eta Aduh, curhat teh. Aduh be. Aya nu geulis sosialita gitu nya. Wah, geulis gitu. Kuliah tapi. Tuh, geus gawe kepala cabang gitu kan. Waduh, geulis. Tapi kan zaman-zaman eta kadang-kadang fantasi terlalu tingginya. Orang kene. Aing biasa Pedan lo bating nonton mana sih? tara urang mah tara nonton Batman Forever. Macaen Hero. Aing mah tara nonton Macaen Hero. Freddy S. Freddy S. Aja Freddy S. Ngaran pengarangna. Pengarangna. Nah, ngomong-ngomong lain, ngomong Terus kieu teh rek naon rek nginjem duit. lain guna naon tiris anjing. Ngomongin ibunya, ngomongin indungnya. Hal naon anu Can beres ceritanya tadi. geus kan geus 8 tahun. 8 tahun terus ayeuna jeung ibu sambung mah. Nah, teh kumaha panggihna? Alhamdulillah urang papanggina dikenalkeun ku bapak urang. Ya lo. Kemarin nanya kan dina panggina urang jeung urang. Babe maneh kumaha ceritana? Babe urang papanggina kieu keur di haji. Masya Allah itu mah. Keur haji. Tah Barokah kabeneran gitu. eta teh keur jadi karom, ketua rombongan. Oh, ketua Di rombongan Ajina. tour and travel. Itu berarti. rombongan di kantor lah nya, di kantor. Tapi jadi di kantor teh aya ngayakeun haji kolektif lah nya, kantor. Geus kitu. Sakantor berarti. Henteu, jadi dengekeun heula anjing. Bating motong sih teman anjingnya. Geus. Sebenarnya pertanyaannya sekantornya. Kan lain tiap. Lain. Jadi papanggina teh justru teu jeung indung urang langsung. Jadi papanggina pas keur kieu tah. Pas naon? Beres salat, mun salah beres salat naon gitu nya. Beres salat gitu kan. Assalamualaikum suka doa kan. Ya. Suka doa Pas ningali terus salat sunat. Geulis gini. Pas salat sunat. Pas ngadoa teh kitu ngomong kitu. Ya Allah, lamun ieu kasarna mah kieu. Geus lihat teuing 8 tahun pang ditinggalikeun jodohna gitu kan. Pas beres salat sunat, assalamualaikum kan. Assalamualaikum ka kanan, pas assalamualaikum ka kiri, nempok aya nini. Nini nempok pas mana nini eta teh keur nempok ka bapak urang. Bari senyum. Cek bapak urang teh, alah sia nah nini cenah gitu kan. Ternyata eta teh Nini. eta teh nini tindung urang nu ayeuna. Oh. Beres eta ngobrol. Udah, iya. Oh, nya saya teh statusna kieu. Karona sana tuh abi ge gaduh Incu. pun anak. Incu atau Pun anak. Jadi indung urang nu ayeuna teh mawa 2, geus boga 2 anak. Jadi urang teh dina opat ayeuna jadi 7. Nah, karena nu 2 bawaan ti ditu kan ti indung urang. Nu hiji 2 beda. 7. Kira 4 ditambah 2 mahnya jadi 7. 4. Kan aing can sase anjing. Oh. Kieu tah ngaranna anjing ahimsa teh. Genepnya. Nya. Oh, terus bapak maneh yang indung sambung maneh boga anak deui. Jadi 7. Jadi 7. Itu. Ngan hiji Jadi 7 teh 4 ditambah 2. ditambah hiji. Tambah deui hiji. Jadi Oh, gitu. Geus ah. Lain urang mah yang nanya kieu, naon anu kesalahan paling fatal lah nu nyieun indung maneh ngamuk pisan ka maneh dan maneh ngerasa boga salah pisan ka indung. Loba. Aing mah loba. Kebae terus ya. Orang izin kan episode 30 episode. Nu pertama Teu ieu mah hiji nu hiji we, nu pangparana. nu cek maneh. Wah, ieu emang orang paling kesalahan paling fatal lah ka nyokap. Make narkoba. Narkoba. Baheula SMP. Nangkring rokok kopi sareng bala-bala. Nya, kuduna mah eta gitu. Make narkoba hampir OD.
Tere mau. Anak hiji-hijina urang. Mana teh anak Hiji-hijina, tunggal? tunggal urang. Nah, Terus mengecewakan atuh. Gak biskuitnya. tunggal. Tunggal. Mun urang anak hiji-hijina ngaranna kecap. Nomor hiji. Oh bener. Kecap mah kabeh nomor hiji. Nomor 2 kecap. Hah? Ini cok kabeh. Kecap nomor hiji kecap. Kecap nomor 2 Aing teu ngarti sih. Nah, iya mah teh nyampe. Oh, Ieu mah. jadi Tumben anjing saya pinter. ibu Lain ting pinter ting ting. coba dibungkus kecap kecap. nomor hiji, merek A, merek B. Ini kecap nomor hiji, pokoknya mah. KB mengklaim si produsen kecap teh nomor hiji. Nomor hiji Bang. gitu. Jadi mun urang anak tunggal kan biskuit. Oh. Kayak urang anak hiji-hijina berarti kecap. Oh, nya. Biskuit kecap Ya, lah, jadinya nya. gitu nya. Ngerti aing. Anu ngarti ngacung di komen anjing. Aing mah teu ngarti sumpah ini kayaknya. Jadi itu kesalahan. Iya, udah maksudnya nu lain loba. Nah, maneh merasa bagian maneh tereh ode menjadi Ya urang iya anak nu paling gede kesalahan maneh paling besar ti urang ieu kainu anak maneh. hiji-hijina. Kuduna Berarti bisa maneh teu ngarasa berdosa ka bapak maneh. ya berdosa ka kabeh. Karena nanya ka indung mah ka indung. Kita indung jeung ka babe eta mah langsung soalna memergokan urang baheula teh indung urang babe urang keur ngajar di Bandung. Oh. Eta posisi di Jakarta. Posisi di Jakarta. Mergokana kumaha? Maneh keur ode Urang geus atau ode. maneh ode? Ode. Pakau. Makau Pakau teh naon? pakai engkau. Penyakit karena engkau anjing. Jadi nggak kita ngerti, kita ngerti. Teu kudu ngarti. Biasana anu ngarti justru nu tara pernah make, tapi nu make mah tara pernah ngarti. Soalnya make. Salah dia anjing kau. Oh, ngambek anjing. Eta pokoknya Tapi Ya, mana ngecewakeun lah. geus kitu minta maaf. minta Itulah maaf si eta lah. mah. Minta maaf lah. Ceurik Minta maaf kemana? Mun sabaraha Minta maaf kemana? Ya kan geus sadar minta maaf. Sanggeus anjir. hirup maksudna. Kan eta kan Ya sempat kan orang hirup. berarti dibere nyawa kedua, dibere Mana ucing? amanah. Iya kan keur ngabanggakeun orang tua. Pokoknya orang Mana minta maaf kumaha? eta. Ya Minta minta maaf maaf we biasa we gitu. Ceurik Minta mana? maaf gitu. Sorry, mother. Iya, sorry. Hah? I'm sorry. Ceurik mana? I'm sorry, Ceurik, ma. orang mah urang mun ka indung urang ceurik urang. Kelas sabaraha eta? Hah? Kelas 3 SMP, Anjing, mana pakau teh kelas 3 SMP? kelas 1. Anjay. Di kelas 1 SMP. Aing karek ngarasan udut sih tapi ngarasan pakau anjing. Urang mau ngudut di kelas 2 SD anjir. Saha nu ngajarkeun mun udut? We loba we eta mah. Lalu Supir mah angkot urang Ciputat. bocah pucat. Ya pasti gara-gara kitunya anjing. Gara-gara edit kamu mana? Ya naon eta anak padosen cenah bere udut. Sigana. Ari mana anjing? Oh, sih. Hah? Wah, wah. banyak, mal mungkin. Lamun nu eueuh nyebut biasana Loba. loba. Biasanya loba. Orang teh ka indung teh kesalahan yang sering Lain sering numpang fatalna. pang fatalna jarang nelfon. Ya eta. Ayeuna orang merasa Batuk. Geus Mana opat merasa poe. batuk ayeuna. 4 poe orang can nelfon indung orang. 3 poe. Urang ge sarua eta mah, Ji. Tapi aya nu indung orang nepi ka ceurik. Pedah sebenarnya mah kieu gara-gara kisah cinta orang. Anu terjadi kawin teh. Nya, Anu di mana? Pangkal Pinang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Pinang gitu nya. Orang gelut jeung lanceuk urang. Rek tenggul-tenggulan. Kusabab Dihareupeun kusabab mana geus dianggap mempermalukan keluarga gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi gelut teh sebenarnya lain gara-gara iya kan, lain gara-gara mana terjadi tapi lebih gara-gara mana rek gelut jeung lanceuk mana. Lebih eset indung orang cirikna gitu. Rek tenggul-tenggulan di ditu. Tenggel-tenggelan. Terus di pes Nah, iya. nu mesakeun sa, nu misakeun. Ah, indung orang lah. Indung mana nu mesakeun gitu. Tapi teka tenggel kan. Itu encan. Eta paling mana ngerasa paling. Heeh. Tapi minta maaf ya. Minta maaf lah. Nya merasa jadi di ditu teh masalah eta nyieun pona aya omongan nu nyieun teu ngeunah hatena indung urang lah. Tapi mana teu sadar gitu. Lain omongan urang nu Omongan ti ditu, ti nu ti ditu, ditu, namanya indung urang jadi sedih Kasinggung atau lah kumaha, jadinya. kasinggung. Sebenarnya nyinggungna mah nyinggung almarhum babe urang jadina gitu kan. Oh, Ya, oh bebek geus eueuh pas itu. Eueuh. Insyaallah. Geus eta nya geus jadi lanceuk urang ngadat gitu ka urang pedah Omongan eta. Batal. gara-gara urang. Lain batal nah sebenarnya Oh, iya, aya iya, omongan iya. Si omongan lain eta kan gitu. anu nya masalah kan. Heeh, rek gelut urang.
ketika Berarti mana gelut keur dibutakan ya. Dibutakan ku cinta. geus itu orang dibutakan deui. Pedah ieu mah geus teu balik ya. Keluarga aing dikieukeun ya, diomongan teu balik gitulah. Orang langsung berencana neangan pembunuh bayaran. Oh anjing. Serius. Untuk Jangan yang eta ngabeakeun jelema eta. sempat kepikiran. Urang geus telepon anjing neangan gitu. Sempat kepikiran kan tapi maksudnya Yang geus kapikiran jeung aya actionan. hmm. Aya actionan gitu. Terus indung urang ngadenge urang ngobrolkeun gitu. Ceurik sia teh jadi. Yang geus ningali indung urang ceurik jadi urang. Lamun ieu ayeuna lamun hal naon nu ti indung maneh maranehnya. Nu maneh moal poho lah. Dalam arti kata kieu. Mun maneh ka mana teh langsung urang kaingetan indung urang. Lamun aya kejadian ieu, cek indung urang teu meunang. Cek indung urang kitu. Can sih urang teu nepi kitu kababeh sih urang gitu. Kabeh. Mana Pim aya Pim? Aya loba urang. Loba pokoknya ka indung urang, ting urang loba dosa jeung ka indung urang. Tapi mana pernah itu sih ngerasain keur leutik. Loba, Ya keur leutik urang masa gitu baung gitu Ya, baungnya baung budak leutiknya. Nu dicap jahat, nu dicap bawel, nu dicap naon bahasa leutik mah pasti indung. Indung bawel lah, ieu sagala teu meunang. Teu sih lamun urang babe. Mun urang indung loba teuing naon Lamun tetangga teu meunang. Mana soal lebih loba ulin di mata tangga ini di mata dia. Ieu teu meunang. Lamun urang mah babe sih, babe leuwih ieu, tapi lamun indung teh lebih ke leuwih ka Indung teh lu ngelahirkeun. leuwih kalem sih sebenarnya lamun indung urang ya. Indung urang vokal pisan. Indung urang nu ayeuna ge Vokalis indung maneh. Nya, vokalis. Jadi urang unggal balik ke sekolah, di nyanyian urang. Oh, Nyanyian we gitu. Oh, jadi Nyanyian saya gitu. indung maneh berarti ngadat tapi jeung bari nyanyi. Nyanyi. Pipki, kamu jangan lama-lama pulangnya. Nanti Urang kamu temenang ulin. Wah, sagala we balik di tita les. Tang ngaji sagala pokoknya padet we urang. teu salah saji. Teuing salah-salah. Pokoknya urang dipaksa we pokoknya bahasa leutik mikirna indung urang ngabere kegiatan urang teh. Ayeuna ngarasa. Tapi urang ngarasa mun baheula indung urang tara ngabere urang kegiatan jeung nu padetnya jeung urang teu dibere bekal pendidikan nu alus juga urang baung pisan. Nya kabayang sok ke Sok. si eta mah nya geus dititah geus dibere loba kegiatan. Mangga bisa pakau kamu mau kegiatan. Nah, eta. Maot anjing. Sok, indung urang geus galaknya. Geus dibere loba kegiatan, dibere Tapi naon, gitu dibere sih, naon. tapi gitu. Tapi urang kemarin ngobrol aja syuting nu kamari teh ngobrol jeung si Molan. Ya. Ngobrolkeun masalah kayak gitu artinya. Jadi kadang-kadang gitunya di jiwa barudaknya, jiwa urang keur ngora, jiwa barudak ayeuna lah gitu. Aya jiwa di mana urang teh rebel, mun bahasa Inggrisna mah rebel. Kunaon ieu? Cenah blocking cenah. Blocking. Jadi rada rebel, jadi rada hayang tong so bisa teh maneh. Baheula mah bisa. Baheula bisa. Aing ge baheula ge bisa. Jadi nyium siku nu bisa manjing. Sok moal. Bisa. Iya teger. Nya aya jiwa rebel. Jadi di saat orang leuwih loba temenang, lebih loba temenang, semakin jiwa teh ngabrontak. Berontak. Nah, tapi urang bab mun baheula dibere karena orang anak tunggalnya. Mun dibere kebebasan kumaha leuwih parah urang pasti. Can tentu. Oh, pasti leuwih parah. Can tentu. Teu bisa urang. Kumaha maneh bisa ngomong paling parah da maneh kita ngarasaan. Itu soalnya orang tileutik teh berani bolos les. Wani bolos gara-gara maneh naon? Bolos sekolah ge wani urang SD. Kunaon? Kunaon? Karena maneh di sekolah. Ya, Lamun maneh geus menang, geus teu naon Pim, bolos we. Ujung-ujungna naon? Capek oge nya bolos. Urang mah leutik bisa ngabohong. Anjir, males sekolahnya. Hidung dirojokan. Me bersin, rojokan hidung. Memeler bersin. Wacim. Teu kurang teh. Flu jak aja gitu. Lu teu sekolah anjir. Api istirahat gitu kan. Udang jam 8 pagi ya kan, udang ya kan. Mau pura-pura makan geus gitu.
Beurangna kan bosennya di sekolah. Orang tenaga kan lo banyak. Rek ulin keluar, cenah sakit cenah. Rek ulin deui. Ya kan geus sembuh cek orang teh. SD eta teh. Kabayangnya indung manehnya. Matakna. The best we indung Eta urang. meureun salah sahiji kunaon Urang anakna hiji, indung urang anakna hiji. Coba mun kabayang 5 jika urang kabeh. Henteu. Oh lieur ya anak. Tapi cek urang mah nya lamun misalna untungna anakna kan hiji sih ya. Coba lamun anak 2 mana geus bawa di pikiran. Ya udah sih. Mending pikiran anak di mana anjing gampang diatur cenah. Iya, urang aya sebenarnya dosa nu nyieun indung urang unggal tahun deg-degan. Tiap naikkan kelas di SD sampai ke SMA. Tiap kenaikan kelas indung urang deg-degan. Deg-degan. Bisa naik. Urang di SD sampai ke SMA tara pernah ranking aing. Jadi mau ngumpulnya jeung ibu-ibu ya kan. Aduh, gimana kumaha Pimki? Ranking sabaraha? Alhamdulillah naik kelas. Gitu aing. Tara pernah ranking sabaraha? Aing. Mari teh ngomong ka Indung aing. Asal kita ngomong ka indungna ngomong anjing. Bener-bener loba dosa nih ngomong. Ulah anjing indungna wae sebut anjing Alhamdulillah cenah ya kan. Tapi ngomong-ngomong naik kelas ya Pimnya. Urang ti kelas genep SD. Ya. Nepi ka SMA kelas 3 eta salah sahiji nu urang sono ka indung teh. Sabab kitu unggal kenaikan kelas bagi rapot lah sebenarnya unggal bagi rapot. Batur kan dicarokotna ku indungna nya. Aing ku bapak aing. Jadi batur mah ku indungna aing mah ku bapak cenah gitu. Jadi batur iya. Urang mah ku bapak urang gitu. Jadi pas Misalkan aya hari ibu gitu ngumpul ibu-ibu, bapak mana yang udah datang? bapak urang datang. Pakai baju ibu-ibu. Entar. Ngadek anjing. Mari kumisan, bapak aing botak kumisan. Halo, cenah anjing. Tapi botak pas kelas 3-nya pas babe urang rek nikah deui gitu kan. Begitu rek bagi rapot, aing geus ngomong. Mah, kan ngomongna mam. Iya kan. Mam. Pokona kayak aya bagi rapot tanggal sakieu kudu wajib hadir. Eta aing bunga sih si bener bener siga budak karek asup SD di datang di pangwagan rapat ke indung teh kitu bisa teh. Jadi Bungana gara-gara dicopot ku ya biasanya itu. gua Atau babe. bunga yo indung aing anyar geulis gitu. teh sih lebih ke eta bunga gara-gara di Oh bukan. nya kalau mun indung mah geus pasti geulis lamun kasep malah laki. Jadi gara-gara eta dan benar sih bahasa itu salah orang yang kelas 3-nya orang sempat ditanya ke wali kelas. Mana aya masalah naon di imah? Kunaon emang Pak? Nya ieu nilai maneh lamun di jumlah jamlehnya maneh teh ayeuna ranking ka-2 ti terakhir. Aya ranking ka-1 terakhir teh aya baturna hiji dinya. Mana can pernah ranking terakhir? Hah? Can pernah ranking terakhir? Entar ka-2 terakhir orang pernah. Urang mah alhamdulillah. Terakhir wae. Sepanjang SMA. Ranking terakhir wae sampai ka lulus. Segitu orang tanya. SMA-nya gitu, mun SMP teh SMA. Aing ditanya ku guru gitu. Masalah naon? Hah? Bodoh. Aing saumur hidup ranking hiji pernah, ranking terakhir pernah. Atak urang bahasa kuliah, babe aing teh ngomong kieu, almarhum teh. Pim, maneh kuliah bisa beres tuh 5 tahun. Anjing. Itu bisa lah. Cek urang teh tong 5 tahun, Pak. Normal mah 4 tahun cek aing teh gitu. 5 tahun mah Nyatana 7 tahun. Tapi ya ngomongin hari ibu sebenarnya teh urang mah yang ngarasakeun lamun hari ibu teh sebenarnya kadang-kadang tengah saukur ka ibu. Urang ge kudu ngahargaan anu nya siga status bapak urang nu pernah jadi ibunya. Ternyata eta hese nya ngurus opat. Jadi aya fungsi ibunya. Babe urang ngalaman 8 tahun jadi bapak-bapak, jadi ibu gitunya ngarasaan oge. Gitu. Tah, ngomongkeun indung ya. Naon eta teh? 25 menit di geus 25 menit. Oh, geus lila anjing. Slatingnya skip we anjing lamun teu beuki nonton mah. Ayo Ses. Ngomongan ibu ayeuna kieu. Pesen jang barayanya. Anu mun ka indung. Pokona mah mun urang mah nya say no to drugs ya. Mun urang mah. Say no to drugs. Sayang. Tapi kan mana ngomong say no to drugs saggeus ngarasaan.
Ya ente maksudnya nu can pernah nyobaan gitu entong. Gitu. Campaign aing mah eta aing benci jeung nu make narkoba pokona. Entong. Benci pisan urang Entong. eta. Entong sayur. Malih atuh. Entong. Malik. Entong sayur. Pokona eta. Entong sayur gitu. Karena eta ngarusak kabeh di hubungan berkeluarga, di naon kabeh ngarusak. Geus kitu hargain ibu. Ibu mungkin aya nu galak, aya nu henteu gitu. Tujuanna pasti baik gitu. Jadi geus umur sakieu nya orang baru paham gitu maksudnya baheula indung orang galak naon sagala ya hayang anakna maju. Tapi aya nu carana berbeda. Aya nu carana berbeda. Mungkin indung orang terlalu diktator gitu nya. Hitler. Ya diktator, tapi memang Pendidikan anakna otak-otak. wajar di diktatoran. Oh, Iya modelanna. Buku, mana mah lain ku indung ya kudu di diktator indung mana. Ku baturan kudu diktator ka mana. Muntah mana nu ieu. Tapi dah sebenarnya nu diktator teh si eta sih. Gitu lah. Pendidikan otak-otak aja. Namun orang mah eta lah. Pokoknya sayangin ibu. Ya tong ieu lah, tong nyakitan. Tong nyakitan Mana hati Ji? ibu. Satu, don't make your mom crying, you know. I cry. Anjing ngedrop ya anjing. Aya nu tamatan luar. Beda. Don't make your mom cry. Gitu. Kalau mun indung na ceurik nyanyikeun. I'm sorry mama. Lain masalahnya lamun indung orang ceurik gitunya kurang dinyanyikan lu ceurik anjing soalnya orang fales pisan. Mana gitu nya gitu. Gitu. Naon teu naon ngomong ceurik mah ceurik itu naon. Ya pokoknya selalu iyalah. Jagakeun lah. Jaga ibu banggakeun. selagi masih aya. Nah, Eta penting. oke. Gitu baraya. Mana naon can mana? Nya urang mah Geus boga ibuna 2 sih eta. urang mah Iya bae. tilu Ngomong aja. naon nu Gak sabab urang mah kami toge. Pesan ke baraya teh naon? Orang pesen nasi sagu goreng nya. Dan Lain sebenarnya jeung barayanya gitu nya eta. Urang mah geus Sing ngarumah. sopan ayeuna mah tah barudak ayeuna sing saropan ka indung nya ulah make kata Tah eta ulah. ulah Teh intina kieu nya. mama Tong nepi ka indung urang teh ngucap sesuatu anu teu disadari eta teh jadi pidoa ka urang. Sabab eta engke jadi baung-baung kieu nyelakeun ge nya urang gitu nya. ka kolot mah Ya. kudu sopan. Urang pernah ngalaman sih sebenarnya. sieun Balik deui menghargai sih. lain sieun. Urang ngalaman teboga indung, sempat teboga indungnya ditinggalkan ku indung gitu nya. Dan cek urang ayeuna urang boga indung deui teh urang bener-bener ngarasakeun pisan. Walaupun ayeuna urang jujur ayeuna keur ieu sih keur jarang kontak ka nyokapnya, ka indung ka bebeh gitu keur jarang gitu. Nya Geus insyaallah lah. telepon urang telepon indung urang heula. Jadi intina mah lamun nu baroga indung nya mi HP hormatan indung maraneh. Kumaha oge rek sasalah-salahna indung kumaha oge eta maraneh teh borojol ti indung maneh nya. Eta kunaon istilahna kunaon aya surga di telapak kaki ibu teh. Anu geus teu boga indung nya nu geus ditinggal maot ku indungna ku pupus ku indungna gitu. Mi HP nitip kudu ngajaga nu ngaranna makam. Ayeuna urang ayeuna di Bandung ya alhamdulillah. Walaupun urang teu bisa unggal bulan gitu ka Bandung tapi urang aya cekelan lah jelema gitu di ditunya nu urusan makam gitu nya. Jadi nitip anu geus teu boga teh urus makamna. Tah, ieu nu masih nu boga anu geus teu boga nu penting naon doa jang indung jang olot jeung kolot. Sabab aya hadisna urang hafalnya tapi istilahna kieu kolot menya panjang ceramahna. lain. Lain ya aya lain. Siapa ya yang dimuliakan? Ngomong eta, siapa yang dimuliakan? Iya. Ibu, bapak. Eta. Tah, nya baraya tos anu komo nu ibu-ibu nya wilujeng hari ibu. Selamat hari Sing ibu. barokah, sing seueur rejeki, sing soleha, sing sabar ka barudakna, Kabarudak insyaallah. jeung salakina tuh. Ngomong semuanya, pas salakina mah geus puguh atunya gitu nya. Sabar. Nya biasana barudak teh sakali jeung salakina, biasana namun salaki geus boga budak
Salah kita kadang-kadang sih budak gitu. Bener. Ya, kita baraya. Teu kudu aya segmen kedua doain apa pokoknya tahu nya. Dah, tombo di like, di subscribe. Tadi dia. Belet aing.